Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berputarna waktu dipandu ku planet matahari jeung bulan, ternyata teka rasa urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir. Tinggal sababaraha poe deui urang memasuki bulan Rajab. Rajab eta dijuluki ku Kangjeng Nabi ti Allah ialah disebut Rajab Syahrul Asham. Bulan Rajab teh bulan Allah al-Asham anu tuli. Nomor kedua sabada Rajab ke bulan Sya'ban, Kangjeng Nabi nyebutkeun Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan kula. Ke Ramadan Syahrul Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan bulan umat kula. Jadi ngarentet tilu syahrullah, bulan Rajab bulan Allah, Sya'ban syahri bulan Kangjeng Nabi, Ramadan syahru ummati bulan urang. Dina bulan Rajab teh nu mantak disebut Syahrullah al-Asham, hartina torek Allah nanya ka bulan Rajab, hei Rajab, kaifa kumaha manusa di jero bulan anjeun, ayuhibunak, apakah rares ka anjeun, ya budunaki, apakah araribadah di jero bulan anjeun. Kumaha coba laporan Rajab manusia di jero bulan anjeun da resep henteu ibadah coba. Bulan Rajab cicing bae, sebab nyana neuleuh dicitra loba anu teu puguh. Maju di BSD loba nu teu puguh. Waduh, Rajab pura-pura teu gadeng. Rajab kula kuba coba laporan di jero bulan mana ieu jelema raresepeun ibadah apakah henteu. Cicing bae bulan Rajab, cicing bae mantap, cicing bae pan nyana nyahoeun caleg nyararogok, kiai pandi sarogok, cak Rajab ngajawab na kumaha, sebab boro-boro nu teu nyaho ka hukum, nu nyaho ka hukum na ge kos kitu bangun, lah yang mending ulah ngajawab. Pinter ta Rajab. Rajab lapor coba kumaha. Nu kadeuleu ku abdi mah Gusti jelema arari ibadah jak kabeh bagus. Lapor ada hebat Rajab nu bagus-bagus bae. Di kulon sakulon ibadah kabeh Gusti. Wetan sawetan ibadah kabeh. Kidul, komo urang kidul mah ibadah kaler. Komo urang kaler. Ieu kabeh ari ibadah. Nah, cak Rajab laporkeun nu bagus-bagusna bae. Ya nu jorena lah tadi laporkeun ke Gusti mama awani ieu cenah.
laporan nu bagus Rajab geus pokona mah jadi nu kadeuleuk ku maneh ieu baragus ke bagus gas pokokna cek Gusti Allah aing mah sesuai jeung laporan bae cek maneh bararagus resep ibadah gas aing mah geus moal ngadenge kanu maksiat bah gas aing mah gua denge na kanu ibadah bae gas dihampura ku aing bae masyaallah ulah gamin lah tuh aduh tah gitulah orang bunga nu mantak dijulukina bulan Rajab eta syahrullah al-asab masyaallah tapi nu jelas urang hatur nuhun jasa ka Gusti Allah sehingga Allah nongtorekeun mun cara nongtorekeun ka jelema-jelema nu maksiat di jero bulan Rajab nu diperhatikeun nu ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala panjang urang sok dibahas ieu mah geus teu kudu nu penting iraha kieu tanggal hijina menurut hisab qat'i sulam munairen jatuh pada hari Rabu aya nu ngitung batur di luar sulam munairen Kemis sarua bae dek poe Rebo mangga nanggalkeunana dek poe Kemis ge mangga kiai poe naon cenah ulah sok nanya aing atuh sia nanya ongkoh nuturkeun teu henteu cenah rek nanya bae nuturkeun mah kumaha kula ku sia bae atuh tah henteu kula teh yang dituturkeun teh ieu mah sakadar nyaritakeun bahwa tanggal hijina kula mah dek nurutan ulama bae tanggung bobolokot nuturkeun ulama moal nutur ka hitungan Amerika Inggris moal kajen aing nek nuturkeun satungtung aya ulama anu bisa dituturkeun geus hirup paeh dek nuturkeun ulama lantaran meunang ti Kangjeng Nabi geus wae dipokeun geus moal milu ka hitungan Yahudi Nasrani beres geus kitu di akhirat pasti jasa geus salamet lain amin sih nuturkeun teh amin ayo keur carita sorangan geus nuturkeun ulama ieu palak ulama teu make palak Yahudi geus sakitu hese-hese amat sih aya nu tanggung jawab Yahudi mah buku tanggung jawabna di akhirat kudu ditaluturkeun masyaallah teu bentak mata hate kiai mun teu nuturkeun ulama mantap pareum sinarna kiai bae geus tuturkeun ya Yahudi ku iki los jeung sia aing moal tanggung mal kebal deui paeh aing tanggung aing mah kitu kuduna teh jadi yakin ieu cenah tolak tilu menang ulama bantut mah tolak tilu jadi hiji mah aing mah nuturkeun ulama mantep bae tilu ieu cenah kiai bata mah bertentangan dia tuh aing mah teu maksud bertentangan sia-sia aing nanyakeun ka aing tolak tilu cina batur lo kadi itu ka batur sih ada jageunana bolon mau jerukun teh naon teu pajar aing jeruk jadi dipolkeun geus lantaran urang titah nuturkeun ge ulama nu bener-bener tanpa terkontaminasi ku partai tanpa terkontaminasi ku organisasi ulah kiai berpartai sanu ngaulah kiai mah teu
ke organisasi itu sanu ngaulah mana teh ngomong gitu jadi aing main bae maksudnya urusan organisasi atau urusan kemaslahatan zahir urusan ibadah itu tetep baik ka Gusti Allah aya hitung-hitungan ulah ta'assub. Jadi tanggal hijina Rebo geus lamun endek puasa lontoran gede jasa ganjaranana sabaraha cenah kiai ulah sabulan ulah sabulan mah Ramadan ieu mah lain bulan Ramadan Rajab teu kudu sabulan sabaraha tuh 27 poe tawa tere kasa bulan ulah tetap ulah sebulan ulah lamun endek 27 mundek diliwatkeun 35 terserah tandek pilih nu mana ente cek ente aing manu 35 loba teuing 27 hampir sebulan lah kumaha aing bae los teu kuat cenah kiai abdi mah digawe di pabrik atau abdi menyupir atau abdi mah di kantor ya teu kudu 27 asal ngagungkeun we cukup 25 turun seetik awat sedek ai teu kuat manggeus we atuh 23 tah rada deres 2 hiji nu ganjil-ganjil bae 17 15 tah beuki turun bae asana ngeunaheun 7 tah rada deres 7 5 asal 5 ge cenah kieu masih berat kana 3 ge asana coba-coba kieu ya sapoe ge sakuatna maksud sakuatna teh kieu dek sampai ke maghrib atuh datang alhamdulillah sapoe berarti aceri teu kuat datang ka jam 4 bae Allah maha uninga urang bawa urang teu kuat geus asal jam 4 ge cenah kieu teu kuat jam 2 salah geus niat urang puasa Rajab malam Rebo sakuatna bae Gusti kuat teh jam 2 bae asalnya cari jam 2 ge kikilitrikan amat ya jam 10 niat puasa Rajab sakuatna kuatna datang ke jam 10 sahur loba biasa penting ngaudangkeun pamajikan ngaudangkeun anak sahur biasa ternyata ngan datang ke jam 8 aja tukang uduk liwat dieureunkeun gue ya cek pamajikan naon teu gaji diuduk lah tentu penting sahur nah sakuat teh cek ieu sakuat jam 8 ai berat kadar urupna 2 piring deui masyaallah terserah dek datang ke jam sabaraha kuat puasa Rajab puasa sunnah ya atawa dibalik dipeting tesahur ya otomatis teu niat poe Rebo teh datang ke jam 10 11 12 can ngadaharna naon ye kau beneran ieu ngadahar uduk henteu bubur henteu lepet henteu nginum encan ngarokok henteu jam 12 niat puasa urang ti jam 12 niat asal can ngadaharna naon babari puasa geus barang datang ke jam 3 can ngadaharna naon daik ti isuk ye geus lah dek mulai puasa jam 3 niat abdi puasa Rajab niat abdi pa ieu Gusti alhamdulillah diinget-inget tadi jam 7 ngopi ja ngopi tak bagus rada pikun meureun saeutik terjadi atuh geus ngopi heula
boncad gadar naon niat jadi rebo hisab qat'i menang 2 darjah hampir 2 darjah setengah ku hisab qat'i sulam dijadikan lantaran bukti nak unggal 2 darjah leuwih ru'yat nu dimaksud darjah-darjah teh jangka deuleu bulan geus sababaraha kali di zaman Kiai Junaid di Tangerang nu tadina 8 darjah laporlah ke Kiai Mansur ternyata ceukna kula hasilna 5 darjah jaka deuleu bulan turun deui ternyata hasilna kula 3 darjah jaka deuleu bulan turun ternyata 2 darjah leuwih saeutik gitu wah dipatek ku Ki Mansur 2 darjah buktikeun ku ari atuh ja ulah pagedrug bae ulah mempertahankan darjah-darjah eta baja jang hitungan buktikeun di lapangan ku ahlina eta jang sakadar utang hitung dibuktikan di lapangan sok buktikeun di Sukabumi nu ahli buktikeun di Cakung nu ahli baheula badi kebon jeruk aya nu ahli ru'yatna ternyata masih kadeuleu teu kumaha deui teu dipermasalahkeun jam maksudna kadeuleu bulan nah, jadi dipertahankeun henteu kudu 7 kudu genep kudu 3 pokona 2 mah ulah atuh sabodo ngan buktina kadeuleu makosid mun nyeun imah ulah kabocoran ulah kapanasan kakentengan anggeus teh imah sanajan can dicat candi jandela nangis tujuan anak ulah kabocoran ulah kapanasan cina candi lawangan masalah ge pemalingan asup udah maling naon jauh naon di jorona ge candi lawangan candi jaledala anu camal diteudeunan naon ibagat makosidna teh kadeuleu bulan buktikeun bae ku ari mah urang ulah bingung jeung ulah ta'assub tinggal dibuktikan di lapang ternyata ru'yat ulah ternyata 2 darjah setengah ru'yat iya tuh maksudnya ge ru'yat sumu li ru'yatihi wa aktiru li ru'yat jadi ulah bingung atuh buktina ru'yat sakitu bae namun sadarjah setengah di bawah 2 darjah geus sababaraha kali ku ahli da baheula can orang ru'yat 2 darjah wih seetik ru'yat atuh geus maksudna sakitu moal cenah aing mah deuk 8 barek 7 teu nahan pikir tamah sakitu ngan kula ngaji guruna loba dina sulam tapi hiji di Garut di Mama Ajengan Toha nyanalah baheula anu osok ngirim surat ke Bandung ru'yatna waktu masih eksis kene NU nah nyana lain NU ngan ngiri jadi penta guru kula kedua Mama Jazuli Cipanas yo saantero urang teh guguru hampir ka Mama Ajengan Jazuli sarua darjatan Pak Aksaro make jasa 3 di Kubang Mama Izudin nusok nyeunan rubu teh eta aju lain sakali ngaji na deui lain cara ente mah ngaji geus tamat ieu beres tamat ieu bisa atuh lain bisa ieu tamat keur carita geus atuh percaya we jadang ulama beres akur jeung itugan Amerika alhamdulillah akur boom my god nu aing bae ye cenah batur moal nutur keur sanu ngajak ge menteu aing bae sorangan sakitu beres acara nek milu bae ka kiai atuh ayo deh kiai ku baca mun kula biu kiai tanggung jawab daet boro-boro ragung jawab sih aing nyaho teuing enggak aing mah nuturkeun ulama tuh babar kabeh ayu tuh gitu cenah loba anu ribut di masjid deh
teu beunang dibuka tau masjid. Emang masjid nu nyana? Emang masjid nu nyana penuh Allah sih? Kena ribut lain ribut nggak datangkan polsek segala polsek lagi teu puasa. Tuturkeun teu puasa, polisi lagi teu puasa, deuk gaisrakeun nu puasa, babet kenapa? Pantaukeun huluna. Sia kitu. Ieu mah polisi lagi puasa, atuh ulah ngaributkeun nya nama melindungi. Pemerintah melindungi komo di Indonesia urusan agama tadi atur-atur ku jana ai pelbakos kitu ngatur. Soekeun habak sungutna. Nu teu puasa diamankeun ku sia, nu zina diamankeun, nu puasa beda sapoe diributkeun. Ya, keur ceulina teh bupati. Mun anu kitu bisa lo bupatina melindungi, mengayomi. Siap puasa poe naon? Kula mah neuk poe ieu sok. Sia, coba imun Ramadan teh mah. Ieu poe ieu. Geus atuh nu poe ieu di masjid. Tuh polisi cicing dinyanyi deuk milu lah. Lupa isu beres. Jadi aman. Ini mau polisi. Kurang tak polisi ke situ. Iya na gede. Kuno itu mau diberain disogokan bae. Nyari bujur aing ieu. Polisi keluar tidak aturan melindungi, mengayomi. Itu tadi selesaikanlah masalah tanpa masalah. Woi, pagadean temu belon. Buku bermasalah terus. Bisa ente jelema nyeuna deui. Masya Allah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Buku beleumeun eta teh. Jadi kula menanggalkan rebo ulah ribut ke di itu kemis. Mama kemis atuh ulah dijadikan ribut. Kepasrahan diri ke Allah yang deuk ibadah baca nanti seragam udah seragam kumaha aja sih mah ngibing kene aing mah geus teu ngibing aing mah menuturkeun ulama sia nurutkeun Yahudi los ka ditu. Dicira di perhitungan itu ge loba ulama ulama Golkar. Ya siap percaya ke ulama Golkar. Ya lu mau masih kene percaya ke ulama Golkar tapi jelema pamustungan. Pamustungan aja. Naon yang ngaji. Jadi mulai rebo nu geus kolot mah geus kudu kadedelekeun liang kubur. Dihayal, dibayang-bayang, ulang ngahayal-hayal susu orang Lampung. Sekolot itu. Menghayalkan gadinya kene mau beres atuh. Ngaji naga nyisiran geus kolot ge. Jas. Mending nu ngora kene kolot. Geus wisan. Bisa geus teu kudu kikituanan jasa nur raon sanur seperat dina bagus na ge ieu casingna atuh jejerona mah geus rusak geus rusak geus paku pabajikan geus disingkir-singkirkeun ditu lah hapek rebo nunggu sekolah menghayalkan kuburan. Masya Allah asana aing mal kebeli batur aing usaha geus eueuh batur aing tani geus eueuh bahkan usaha handapeun geus eueuh asana aing asal neuleuh kuburan bek kareueut rasaan aing asa aing bae nu digolerkeun teh lah. Ya aing mah kuari mah handeup tobat ka Gusti Allah, salat ku aing diberesan nu can kakodoan puasa gitu kan. Dina bulan Rajab mah aing TV ku aing deuk ditutupan. Deuk remote na ku aing deuk dirapihan. Abeh ulah eseneangan. Teu bareres. Teu bisa kieu ieu nu kolot bedung orang mah masih syahwat teh gede kene nafsuna. Bula sabarang bagus ngan ieu keur carita nu kolot.
geus ben aing mah geus kolot deuk naon tur resepan kadinya lah sapira aing tah kudu boga pikiran gitu sapira aing atuh ieu jijieun Allah anu ke di akhirat nyaodeg dikamanakeun ku Gusti Allah sadar aing nemah loba jasa dosa geus jalana tobat di bulan Rajab nu sangat diperhatikeun ku Gusti aing deuk puasa lah mulai terbo di azaman aing deuk puasa mulai ti Rajab perwah puasa 3 bulan aing deuk puasa kenyataanna sapoe gitu Allah maha uninga ka ngazam aing ya aing teu kuat aing dahar aing mah kudu gebul nginum kudu loba aing di bawah puasa teh teu kuat biasa ngaji teu kuat pas teu kuat ngaji Masya Allah kata nabang lelempangan kuat mah gara teu kudu dahar teh mah lelempangan di tanah bang mah emang guna mata seger teki Haji Blon dan uga situ teh ai puasa teu kuat lelempangan di kota kuat duh cobalah kuari disadarkeun lantaran moal kebal deui ngagoler di jero kuburan urang nu mantap kudu sering eta nyaksian nu nguburkeun supaya jadi nasehat ka urang aing bakal kos kitu dibukaan jawara tinggal jawara sugih tinggal sugih gagah tinggal gagah jakitu horenganan ieu nu milu ka jero teh amal jadulur makhluk manusia ahli balik kitu keneh harta aing deuk kalobaan amal puasa aing di bulan aja geus ulah ka mana-mana imah paling kahareup denden kursi neuleun nu liwat oh bener dah kita fokus gitu aya TV teu neuleun nu liwat bah lain keur puasa pana teu diuk dihareup neuleun nu liwat pan puasa kesel abah lain maca Quran maca Quran mah cangkel teu cara nu liwat teh nu putih aya nu jangkung aya deuh ya abah blon ya abah ku anakna ge diblon ke blon tah abah sia ngomong blon ka abah atuh abah teh puasa-puasa neuleun nu kitu atuh sia leuwih blon geus atuh kula urang nu blon jeung leuwih blon urang darariuk di dieu diamankeun mata ceuli coba dinasehatan ku urang jang moal ka mana deui pasti kadinya amal orang salat puasa zakat haji puasa sunnah ngaji kabeh dihijikeun blek milu jeung urang ka jero kubur wah nikmat jasa mun geus loba amal Masya Allah tenang tah sekadar informasi jages loba dicaritakeun nya urusan ganjaran-ganjaran nama ima ngabejaan nurutkeun hisab qopi sulamun nairen Rabu tanggal 1 nah ulah diributkeun beus ya nu Kemis pamarentah mah Kemis dideule ieuna non malam 27 na malam Salasa urang mah ye mun Rebo malam Senin Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin